فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. والله أعلم بمراده. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam takunu maka lamun teu aya marane kabeh dakhaltum eta ngaduhul marane kabeh bihinna kalawan itu awewe pala junaha maka teu aya dosa alaikum eta tetep ka marane kabeh bi nikahi banatihinna dina nikah anak awewena itu awewe ija paraktumuhunna di mana-mana mirak marane kabehunna ka itu awewe wa halailu azwaj abnaikum sarang pirang-pirang halil pamajikan anak marane kabeh alladzina tegesna pirang-pirang jama min aslabikum titurunan marane kabeh bihila piman kalawan beda deui jama tabni tumuhunna anu ngurus marane kabehum ka kabeh palakum maka eta tetep ka marane kabeh nikahu halailuhum ari nikah pirang-pirang halilna kabeh wa antajma'u sareng yentah ngumpulkeun marane kabeh bainal ukhtaini antara dua dulur min nasabin tina sanasab aw radain atawa sarada bin nikahi kalawan nikah
wa yulhaqu sareng diakurkeun biha kalawan kabeh bisunnati kalawan hadis. Al jam'u bainaha wa baina ammatiha wa khalatiha, ngumpulkeun antarana kabeh jeung antara bibina kabeh aw khalatiha atawa wana kabeh. Wa yajuju sareng meunang nikah kulli wahidatin, naon nikahna saban-saban sahiji alal infiradi kana nyorangan. Wa milkihima sareng ngamilikna duanana ma'an halna babarengan, wa yatahu sareng awati jama wahidatan kanu sahiji. Illa kecuali lakin tetapi nama perkara qad salapa nunggus teman-teman diheula itu ma fil jahiliyati dina jahiliyah min nikahikum tina nikah namarane kabeh badoma kana saware perkara jukiro anu ditutur itu ma wala junaha maka daya dosa alaikum kamarane kabeh fi dina itu ma innallaha satunya Allah kana wasana Allah gopuron eta anu seueur ngahampurana lima kana perkara salapan Gusti heula itu ma minkum timarane kabeh qabla nahi dina samemeh larangan rahiman tur mikasi bikum kamarane kabeh fi zalika dina anu tos disebut wa hurimat sareng diharamkeun alaikum kamarane kabeh al musonatu sawewe anu diraksa. Ayat tegasna jawatul azwaji anu ngagaduhan bojo minan nisai nyatana ti awewe antan kihu yen tanikah marane kabehunna kaitu awewe qabla mufaraqati azwajihinna dina samemeh mirak pirang-pirang salakina itu awewe haraira muslimatin tegesna anu merdekana anu muslim kabeh kunna ayana itu awewe aula atawan temira ila anging ma awewe malakat anu ngamilik aimanukum naon belakatun marane kabeh minal imai nyatana ti amat bisabi kalawan tahanan palaku maka tetep kamarane kabeh wat uhunna ringawatina itu awewe wa in kana sareng lamun aya launna kaitu awe azwajun sapirang-pirang bojo wa in kana sareng sanajan aya launna kaitu awewe aiman azwajun sa pirang-pirang bojo bidaril harbi dina negara perang ba'dal istibra'i dina sabada istibra kitaballahi kalawan tulisan Allah catatan Allah nasbu ari nasabna kitabullah alal masdari eta tetep kana jadi masdar ayat tegasna kataba nuliskeun Allah jalika kana tos disebut alaikum kamarane kabeh wa ahalla
sareng geus ngahalalkeun Allah bil bina'i kalawan mabni lil fa'ili kana fa'il wal maf'uli sareng maf'ul lakum pikeun marane kabeh mah kana perkara waro ajalikum di satukangeun anu disebut marane kabeh ayat tegasna siwama saliyana perkara huriman diharamkeun itu malikum ka marane kabeh minan nisa'i ti pirang-pirang awewe antab tagu yenta neangan marane kabeh tatlubu tegasna nyupri marane kabeh an-nisaa ka pirang-pirang awewe bi amwalikum kalawan harta marane kabeh bil sodakin kalawan mas kawin aw samanin atau harga saman malarina kaamat muasinina kana nikah kabeh mutajawijina tegasna nikah kabeh guero musafihina anu tejina kabeh janina tegasna jinah kabeh pamas tamtatum makari awewe aiman tegasna jama istamtatum anu ngeunah-ngeunah marane kabeh tamatatum tegasna ngeunah-ngeunah marane kabeh bi kalawan emak minunna nyatana ti awewe miman nyatana ti jama tajawajtum anu nikah marane kabeh bil wati kalawan wati patu maka kudu ngadatangkeun marane kabeh hunna ka itu awewe ujurahunna kana buruhanana itu awewe muhuruhunna tegasna mas kawinna itu awewe alati anu parotum geus mardukeun marane kabeh lahunna ka itu awewe paridotan karena kaparduan wala junaha sareng taya dosa alaikum eta tetep kamarane kabeh bima dina perkara tarodo itu manusia ridho marane kabeh antum tegasna marane kabeh wa huna sareng awewe bi kalawan itu emak mimbadil paridoti dina sabada mardukeun min hajiatina babagian itu parido au ba'diha atawa sawarena parido au ziyadati alaiha atau tambah kana itu parido innallaha satuhuna Allah kana aya Allah aliman eta nu mauninga bi khalqihi kalawan makhlukna Allah hakiman tur anu maha bijaksana bima dina perkara dabaro anu ngurus Allah kana itu ma wa man lam yastati minkum tolan wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah para bapak-bapak, santriawan santriwati, halayan inayah taufik hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Allah nakdirkeun deui ka urang biasa melaksanakeun rutinitas kewajiban orang yang tolong ilmi orang pentak Allah wasilahna ya tolong ilmi hiji simjan dan wasilah dihampuran dosa orang sedaya dihampuran dosa-dosa orang sedaya dihampuran dosa-dosa guru orang sedaya dihampuran dosa-dosa jami'ah muslimin wal muslimat assalamualaikum sing dimautkeun dina jero husnul khotimah. Para jamaah sadayana masih ngajelaskeun awewe anu teu meunang ditikung
nikah. Hiji kamari emak, kadua anak awewe, katilu dulur awewe, reksa indung sabapa, reksa bapa bisa indung, kaopat bibi, kalima wa, kagenap alok banatul akhi alok, alok di dulur lalaki, tuluy alok di dulur awewe, tuluy indung sasusu jeung dulur sasusu, dulur sasusu indung sasusu jeung dulur awewe sasusu, tuluy emak pamajikan mitoha menang, berarti kabesan mah meunang, kabesan mah meunang sing arek mah hebah nu ulah teh mitoha nya, maka jeung mitoha teu batal itu Mang Dedi nya, jeung mitoha teu batal, jeung mitoha teu batal wudu. Ade ulah nyebutkeun jeung mitoha batal wudu ya. Bab ari indung bapa teh aya 3 rupanya. Hiji man waladaka, man walada jaujataka, man alamaka pidin. Jelema anu ngajar anu ngalahirkeun urang, tuluy nu ngalahirkeun pamajikan urang, teh indung bapa gene. Rak man alamaka pidin, jelema anu ngajar ka urang dina urusan agama kolot eta. Ceuk nini kuring mah eta disebutna Quran butut cenah, polongo. Quran butut kade ulah disepelekeun eta. Ya, nu tilu teh ulah sok nganggap enteng. Paladur sadayana. Keukeuh kudu diikram, dihormat paladur sadayana. Eta nu tilu teh. Tayana neruskeun para hadirin sadayana, waroba ibukumul lati fi hujurikum, waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, sareng anak tere, anak tere alati anu fi hujurikum di imah marane kabeh, di kamar marane kabeh, min nisaikum alati dahaltum, ti pamajikan marane kabeh anu maneh geus ngaduhul. Berarti anak tere anu indungna ku urang pernah dijima. Karena apa? Jadi kia Mang Oman nikah ka hiji awewe, nikah deui misalkan nyandung, Oman nyandung lah nyamannya. Eta si itu awewe boga anak awewe, berarti anak tere. Tak ketika paladur sadayana si indungna dijima, maka eta anak tere teu meunang ditikah ku Mang Oman. Heeh, teu meunang we halal abad. Salilana nepi ka iraha ge teu meunang ditikah eta anak tere. Asal dengan catatan makna geus diwati dijima. Kartosnya takumaha ayeuna lamun can nyorang dijima si mana ya pailam takunu daholtum ayeuna ye pailam takunu daholtum bihinna fala junaha alaikum,
lamun teu aya marane kabeh eta ngaduhul bihinna ka eta pamajikan pala junaha maka teu aya dosa kamarane kabeh nikah ka eta anak tere. Jadi kieu Mang Oman nikah jeung hiji awewe can dinanaonkeun kaburu pepegatan lila jeung lila. Mang Oman bogoh ka anak eta mantan pamajikan tapi can nyorang di duhul nya can nyorang di jim maka bogoh tuluy ayeuna misalkeun di bogohan teh daekeun eta si anak mantan pamajikan Mang Oman teh nya kitu daekeun lamun ditikah maka eta halal menang ditikah sebab di dia fa ilam takunu dakhatum bihinna fala junaha alaikum jeung pala dur sadayana lamun can di dueul mah ieu anak tere batal wudu selagi pamajikan urang misalkan urang nikah deui jeung hiji awewe tuluy pamajikan urang can ditikah itu can diduhul maka eta si anak tere batal wudu keneh kasih bapak tere teh dak diduhul maka pala dursana jadi teu batal wudu nya. Jadi pala dursadayana anak tere ka bapak tere itu tinggal tergantung lamun nyorang diduhul ayeuna indungna nya maka eta jadi teu batal wudu jeung teu meunang ditikah. Tapi lamun manat can diduhul pala dursadayana eta masih batal wudu jeung meunang ditikah. Kartos kan nya barahata kalau bawe bahwa abil tuluy tambah deui wa halailu abnaikumul ladzi min aslabikum. Nomor selanjutnya paladur sadayana awewe anu teu meunang ditikah teh nyaeta halil. Halil ieu pamajikan. Ajwaji abnaikum tegesna pirang-pirang pamajikan anak lalaki marane kabeh. Alladzina min aslabikum tegesna pirang-pirang jama anu titurunan marane kabeh. Jadi ya asupna paladur sadayana kamantunya kamin minantu Mang Muhammad. Jadi halil anak lalaki urang ngaranna naon? Minantu. Jadi kieu paladur sadayana si Sopi tah ulah jauh-jauh ieu si Sopi nikah jeung si Mita tah ieu teu meunang ayeuna si Sopi misalkeun geusan nikah ku kuring teu meunang harus teh. Adapun lamun ayeuna lieur ya mimbabi lieur ya momen kuring ka kakana si Mita meunang nikah kaci nu teu meunang teh adalah kaminantu. Adapun ayeuna kakana daripada minantu mah meunang pan geblek eta anak urang kabesan kadinya bapana ngabesan kadi alus aya di sadeng eta meunang ngan teu aneh aneh teh mah teu aneh resep teh kunaon menghemat ih disadeng kene alasan mah eta mah jadi besan kawin ka besan moman jadi kamantan besan nikah kamantan besan geus karolot saduana ge
ka dulur kuring tah di Bogor bisa dia eta hayangan ka besan henteu diizinan ku anakna eta. Jadi hayangan ka mantan besan. Jadi anakna pepegatan tuluy paladur sadayana bogoh ka besan, mantan besan. Henteu diizinan ku anakna. Ya. Paladur sadayana menang menang. Hah? Atuh bah padahal mah ieu anak sih kadang-kadang mah gitulah padahal mah ulah sok nyaram-nyaram kolot lamun arek kawin. Emang napan syahwat bisa ditahan-tahan. Mah antep wae lamun kolot hayangan kawin deui los deui. Nya. Ulah dicaram-caram hayangan mah. Man, kadang-kadang anak sok galak. Gitu. Da mah kajen teuing, lamun boga bapaina hayangan nyandung Pak, gitu dukung kuduna mah. Mana gitu jadi atoh heudan. Nya. Naon sebabna? Engke jadi anak teh loba bapana loba emakna alus jadina. Coba lamun si dadan nyandung opat. Di anak tinu kolot kan kayak emakna loba. Bener teu? Jadi aya opat mana untung eta anak. Kesini emak kesana emak resep jadina. Ya karena ke para anak kudu nama didukung namun bapana hayangan kawin deui dia mau langsung langsung ngadat eta anak polong eta tah paladur sadayana tuluy paladur sadayana wa antazma'u bainal ukhtaini keheula nu jadi pertanyaan ge kumaha lamun Mang Oman mulung anak ngaranna eta anak teh si Japra. Nah, cing salah. Aing ngaji mah kudu kaharti. Si Japra di urusan ketika Mas Adin meni molok tenang Mas Adin biasa wae. Ya. Pengace budak santri mah kudu gandeng wae. Net sedak lah. Mulung anak ya ngaranna Japra gede kawin eta si Japra jeung si Titin ya nikah jeung si Titin paladur sadayana tah kumaha kemudian si Japra pepegatan jeung si Titin teh Mang Oman menang teu nikah ka mantan ayeuna si Japra ka anak pulung tamaka di dieu dikaidan min aslabikum tina turunan marane kabeh paladur sadayana bila piman taitumuna beda deui lamun anak pulung pamajikan anak pulung eta meunang ditikah karasa ngan teu aneh deui wae. Bener teh Maman? Orang mulung anak lalaki. Itu karuhan Maman. Ieu mah arek anak pulung awewe, arek anak pulung lalaki. Nya. Paladur sadayana. Diurusan gede nikah. Pepegatan eta anak pulung. Maka paladur sadayana pepegatan kemudian ditikah kurang maka eta menang. Jadi nikah ka pamajikan urut pamajikan anak pulung hukumna menang. Tane dewa ya. Hah? Asa eta mah tinggal tergantung aya aneh aya teu aneh pokona. Ayeuna ka anak pulung menang teu atuh meunang. Ayeuna Mas Adin mulung anak, diorok ye. Kita diurusan geus gede ditikah atuh meunang. Anak pulung. Hah? Kumaha Bah? Atuh heuh ngaranna ge anak pulung.
Gasnya paham tak? Mampulung orang itu teman paladur sadayana. Tayana kia paladur sadayana. Nomor selanjutnya ya wa antasma'u bainal ukhtayain. Wa antasma'u teu meunang deui ngumpulkeun antara dua dulur. Jadi kia ayeuna kuring nikah ye ka pamajikan nya aya kakana randa adina randa abi mah abi jelas ya nya keur rumah tangga kene bobogohan kuring jeung kakana kemudian ditikah nya nikah ka adina nya nikah ka kakana dikumpulkeun maka eta teu meunang artos atau ka adina kecuali dia paladur sadayana pepegatan heula sabada pepegatan kemudian nikah ka tetehna atawa ka eta meunang teu maot ge meunang nya nu teu meunang teh paladur saya min jihadil jam'i tina jihad ngumpulkeun nya adina nya kakana dicandung ai pepegatan lama menang atau maut disebut istilah naon karena naik ranjang lain naik ranjang turun ranjang menang di mana tandingali oh di Serang budak alumni eta nya maut pamajikanana nikah deui kanu jadi kakana kakak pamajikan resep deui wae eta nya aduh resep ieu paladur sadayana. Jadi dina jihad jamek kumaha ayeuna lamun ti zaman baheulana paladur sadayana geus dikitukeun di zaman jahiliyah nya ayeuna mah geus lain zaman jahiliyah jadi meme datang Islam geus kitu nya adina ditikah nya kakana ditikah kitu jawab di dieu illa ma qad salaf kecuali memang geus heula geus kitu dikumpulkeun di zaman jahiliyah nah kitu nya mangkendi kan ke zaman Abu Jahal aya kan ya tah misalkan mangkendi geus nikah datanglah Islam gitu nya kabeneran nya nikah ka adina nya nikah ka kakana mangka eta teu jadi masalah. Naon sebabna elatna innallaha kana ghafurur rahima sanyanyana Allah eta anu seueur ngahampurana tur anu mikaasih aya kene wae momen can anggeus ya nya wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum wal muhsanatu wa hurimat alaikum al muhsanatu minan nisa'i haram deui ditika tegasna teu sanikah awewe anu diraksa tegasna awewe anu boga keneh salaki aya ikatan keneh salaki aya ikatan keneh pertikahan punten Pak tenang we lokan nganjang mulainya rada penting aduh sadeng hujan ieu ki abah hujan gede tadi hari kade hujan gede atuh ngarokol heula menang 2 batang alhamdulillah ya jadi kieu dina tolak aya tolak hiji tolak 2 tolak 3 sandina surat Al-Baqarah guys nya tah disebutna tolak rojai lamun ayeuna tolak 3 asupna kana bain sugro setiap tolak rojai itu mesti aya idah jeung aya rujuk idah macam-macam hiji idah bagi jelema anu reuneuh jelema anu reuneuh eta
batasan idana para hadirin sadayana eta sampai ngajuru arek ditinggalkan maot nya arek aya kene salah kina panjang ya urusan anak panjang iki ya si Jaed boga pamajikan kereuneuh ditolak reuneuhna karek sabulan ya geulis eta pamajikan si Jaed denok ngaranna Mimin kitu ge bawahan geus ngincer bae kasih Mimin nya taya lamun masih kena aya ida ikatan pertikahan can ngajuru bawa ulawaka ngalaman ulawaka ngayakeun akad perti lamun masih kena terikat ku ida paladur sadayana ieu punten teu sanikana tungguan bah sampai ngajuru berarti lamun reuneuhna sabulan eta tungguan 8 bulan deui dak ngajuru meunang nikah nu ngeunah mah ayeuna paladur geus 8 bulan pepegatan nya saminggu ngajuru meunang ditikah biwad ilhamri